Cep, aya naon? Iya, urang aya acara yuk. Kaekeun milu gawe. Iya, urang aya naon teh aya mobil ieu, mobil pariwisata bisi rek milu ulin, bisi milu digawe gitu. Nilai wae. Ayo atuh. Mun erek mah Pariwisata naon? ya ayo urang tingali lah. Ieu tingali kumaha? Nya urang tingali heula mobilna. Oh, ayeuna. Nya ayeuna yuk. Oh, geus aya. Aya. Mobilna sudah lebih serius. Iya. Kumaha eta teh kumaha? Ya biasa ayo urang nyupiran, didinya biasa. Tekan. Nah, gitu maturan. Oh, gitu. Ayo lah. Nya ayo, Bu. Bisa wae. Ayeuna tadi tuh. Ayo. Ieu tatangkalan mani aralus kieu. Sak betah itu. Ieu betah di dieu tingali. Lu kuat mani laleubeut. Kadi-kadi mah ngobrol di dieu rasa kedap berkelangkan. Ya. Kadi kalabat. Ya. Islaminya tepenang ya teh aduh. Kumaha? Mamang. Alhamdulillah. Sok cari dia ngobrol. Ieu teh tos laminya urang teh keur ngalobrol. Nya sok cari teh. Mah ka mana wae ieu teh? Aya teh ka mana atuh ka mana-mana di dieu we. Ieu emu teh ayeuna teh kan bade ultah DSP ka opat. Emu teh Naon? Utah. Manya utah. Kudu diinget-inget atuh. Nya utah mah tinggal utah we atuh. Si Ari ceu Omi. Sanes utah. Ultah ulang tahun milad anu kaopat. Atuh dadangnya mah bieu teh utah jeung utah. saliwang dikamanakeun ieu cepet. Dasar sekolah. Nya terus 4 tahun ada aya rencana naon tah ieu nanorit. Urang diieukeun atuh hayu urang diramekeun gitu lah urang kumaha. Urang syukuran lah sabari syukuran, sabari berbagi lah, ngabagi-bagi kanu sanes anu sakintana ku urang kada dipastinya urang pasihan gitu. Ameh aya nilai plusna pami urang ieu teh syukuran ultah milad DSP teh tah. Kumaha tuh kira-kira Sok atuh urang ieu we udunan aduh pangitan ti abi tumpangna tah kitu. nya. Sae numpangnya. Nya atuh Oh, urang numpang. tahun kamari mah genian kuehnya. Iya, Tah, kue. aya tahun ayeuna urang tumpang. Tah, Amun ti sae abi atuh. mah abi ngadamal puding ulang tahun we nya lah Eh, satiasa abi we nya. hebat. Congi mah resep Nya biasa. lah kitu nya Sok lah eta masak. kata kitu lah biasa aya satiasa we tah. Biasa Ya tuh pamiti abdi mah tos we angkutan we atuh lah. tah saya atuh gitu jadi angkutan tayo teh anu siga kitu Oh, gini. tah, lucu. Karena tempatna eta pami di Batu Templek eta teh ieu tempatnya di mana? Hayu. Ayo di Batu Templek. Bios lah resep kan di alam terbuka gitu sae. Nya Cuma resep bisa aya eta kan aya air aya cai terjun teh. Cuma bisa beberapa sebagus. Ada resepnya. Ya kan tadi itu ayo nanti samari ngalian kemana ngalian alam gitunya. Hayu-hayunya yang kayak sanesna urang Wartosan lah. urang wartosan urang sarumping ka ditu sadaya anggota vertikal kan ulama-ulama gitu sanesna pisahan saha akhir tinggal ngumpul gitu nya urang hayu lah. Terus itu ayeuna mah tinggal ngayeuna engke pepenak deui atuh nya enjing meureunnya enjing mah lah da tiasa direncanakeun ayeuna langsung enjingnya nya biasa nya lah. Ade ulah utah deui nya ulang tahun. Maya yang ada teraskeun deui enjingnya ya itu masalah. Mas ikut dong.
di waktu sana kita Ayo, Mang. Apa geningan? Masih kosong. Oh, Kang Cece. Mangga. Masih kosong. Sok pada di mana? Payung di tengah, songkar. di tengah mah menunggu. Bade di ieu di punggu. Bismillah tuh. Lega keneh. Ya terus nuhun. Tas obat ya. Ayo, siap. Kasih teh. Ya, Ayo, Cek. tarik. Ayo. Batu templek. Mangga beli batu templek. Makanya nih tempat salingan di mana, Bi? Alhamdulillah. Apunten kasadaya pamiyarsa Oh, di sana di blok. pangkeun ieu abdi saparakanta bade ngahibur Itu orang sakacan dugi ka lokasi ka Batu Templek urang sasarengan ngadoa heula Al-Fatihah. Alhamdulillah Amin. Dugikeun ka tempat. jadi pamantri cinta lemah cai wilujeng nyakseni kira ayu kabung mandi Alhamdulillah terus di Batu Templek. Haji, berajak sumpi. Meni sono, kami sararona. Di DSP. Oh, pangkeun mangga. Aturan ya, kasadayana. Ayo marketina. Wajib. Sumpi kasadayana. Mangga. Mangga, saya aya di Batu Templek sakilayana mangga. Abdi ge sami ti angkatan 88. Alhamdulillah. Kakak oke ya, kakak 88. Nuhun. Alhamdulillah miring ieu kan di dieu. Atuh nuhun ieu pasti saya gikeun itu benar. Ada urang teh. Apa ohan teh miring? Besan. Ada di besannya. Bu Haji, hayang telang ieu teh alamatna di mana? Batu Templek teh di Kampung Cisangarung. Oh, gitu. Ya, Desa Cikadut. Oh, nuhun.
upami janten tiasa tempat pariwisata Batu Templek itu kumaha ngawitanana maneh seur hari Minggon sareng Sabtu jalan-jalan. Biasanya batu teh di ala dikembangkan terus diical. Kumargi seur pengunjung anu darongkap. Janten pariwisata ayeuna apa? Lagi pendidikan gitu. Darongkap ka dieu nya darongkap. Ini karaoke-nya alhamdulillah laksanana ya. Nuhunnya upami fasilitasnya masih kirang sapuntenna. Sadaya pamiarsa ngepangkeun api Kami ieu teh luasna sakumaha ieu teh sabaraha meter atau sabaraha hektar atau Sadaya nama ieu teh 3,5 dugi katumpun kitu ya. Itu 0,5 Hektar. Oh, 0,5 hektar. Anu diangge pariwisata mah 2 hektar nih. 2 hektar. Ieu teh milik 2 keluarga. Keluarga Haji Kursi almarhum sama keluarga Haji Edi Maktu, Umar Maktu. Dan 2 keluarga ini. Terus dia Pak, dia dulu dia teh saingan di mana? Di Walungan Cikawaris Oh, Walungan Cikawari ya. 4 kilo, dia 4 kilo ke atas. Kaluhur tadi. Kaluhur 4 kilo. Turun dari Walungan Cikawaris. Tingginya 50 meter. Oh, luna 50 meter. 50 meter. Biasa nama ya kan batu-batu di alam, di angin, Biasanya batuna di alaan, jalan gitu. sama tenaga kerja terlatih bukan terdidik. Oh, terlatih itu. Yang biasa dari turun temurun yang biasa bekerja, misalnya kakeknya bekerja, Ke ibunya anaknya, terus ke cucunya Cucunya. juga. Oh, gitu. Nah, iya, ya berbiasa ngadamel jembatan dia teh aya ide di mana apa kumaha gitu. kalau bawah sumbangan dari Kodam Tugas Siliwangi, kalau dari atas dari vertikal buat yang mau belajar panjat tebing. Oh, panjat tebing. Jadi naiknya kalau jembatan heula terus kan Ya. itu biasa panjat tebing. Yang panjat tebing yang untuk pemula nih, untuk pemula. sama pemula. Ya. Di sini kalau kami kesuna saware ya, upami bade, gratis kalau bade kalau mau belajar. Oh, Jadi difasilitasi sama vertikal. Upami anu handap itu di Kodam Siliwangi untuk pelestarian alam. Oh, iya. Itu ya. Oh, aya dua dong Aya dua anu handap itu. mah di Kodam Siliwangi. Pengunjung teh untuk umum atau nanti pribadi atau nanti keluarga. Untuk sadayana umum ini. Oh, gitu. Kios ngaraoskeun indahna alam. Tadi Turun Batu Templek. tadi bukan teh di dinten awan Dinten Senin sampai Minggu sampai bebas. Minggu pagi sampai dugi kan Aya pilih bade anu camping mangga biasa. jadi itu waktu mah teu terbatas. Itu terbatas mangga. Oh, camping itu seperti Ya, itu. upami ieu anu sok seueur pengunjung dinten awan. Sabtu Minggon. Tapi upami dinten libur mah alhamdulillah seru wae pengunjung teh. Tiket atau napi nya jasa naon. Aya, masuk aya, gitu, aya masuk itu bayar. mah sanes tiketnya itu mah bayar 10.000. Tapi sanes kangge nanaon kangge pemeliharaan lingkungan, kangge kebersihan. Kan biasanya upami pengunjung sok repot, micen timbel, micen itu. jantan Tah eta teh naon. kangge kebersihan gitu. Eta teh dinten naon 10.000 teh. Dinten Sabtu Minggon. Hari-hari biasa bebas. Sami. Mana win dinten hari biasa gratis. Sabtu Mingguan hungkul anu maya 10.000. Kecuali teman Abi. Adi kan jantan teman gua haji ayeuna. Alhamdulillah. Rilek lah. Kumaha rame di dieu, naon kekiranganana. Katampi pilah sae. Dua ji sanes dia naroskeun. Mangga Mangga. sae kitunya itu batuna ge alhamdulillah.
Ari fasilitasnya naon wae? Aya karaoke. Oh, Terus upaya pada tuang mangga itu marira. Oh, warung Abah. Mau warung Abah. Di warung ieu mangga mirah nih 25.000. Sareng nasi timbal. Sawaregna. Oh, Terus karaoke biasa karaoke keluarga. oh ada dua karaoke. Aya 2. Kolam pancing juga aya. Kami persis kali itu. Oh, aya pancingnya. Aya mangga. Ari ieu Kang yang naon? Beli bade aya nu nginep. Oh, camping. Camping mangga, camping mirah nih camping. Sakara camping juga iraha diantos ku abdi. Makanya orang camping yuk. Babakaran di sini. Tapi penerangannya kumaha ya? Aya santai aya, genset aya. Oh, Alhamdulillah. Aduh, endah jadinya batu template di Pasir Impun teh. Tingali air terjun, liwaan, tingali itu jembatan. Aduh si bapak deh, waas pisan ya. Enaknya iya mah bari minum kopi. Bayan. mangga manawi ka anggo. Sok bili anu kirang paos menaroskeun. Cek, abi mah kopi hitam we lah. Kopi hitam. Goreng pisang, ya. Goreng pisang. Mangga. Kumaha sabaraha porsi? Ah, sepiring we. Ya, kopi na? Kopi hitam. Saat. Oh, bentan selang teteh bentan sok neng. Abdi mah ieu black coffee satu. Ya. Banana friendship satu. Kalian abi mah tos lah ieu black coffee sareng banana Banana friendship. friendship. Abi mau ngasih gas itu. Bapak itu mah pesan kopi hidung yang pisang. Eta mah sarua makanan kampung. Itu dia gitu besok. Masuk abi ieu black Ya, coffee. saya neng mah jiwa muda, deh mah kamu anak muda. Ngirit meureun ngirit. Ya, ada pangos ge betong. Masa Ya, tadi dia black coffee, banana fried sweet. Mohon, terus eta. Ari bapak atau saya tuh bawa mangga ke angkong Yang kita. tasnya, ya, tong lami-laminya, abi tos koyo black coffee. Bapak, itu tempat wisata Batu Template. Semuanya tuh kopi meni, ukur kopi hidung, pisang goreng ngirit-ngirit teuing ya di tempat ieu mah. Black coffee atau nu bagus. Ieu lah ka kita meni ngirit siga nu tegadu antos kan. Ih, nih siga abi atuh yeuh. Tah seueur tah. Black coffee atuh. Serius. Yang penting enak, enjoy. Apalagi ya batu template yang indah, air terjuna, jembatana. Pokoknya mah kayak tingali. Mantap abi mah. Sok we ketinggali. Oh, Abdi langsung raos. Oke. Black coffee, banana crispy, wah, sip, enak bisa. Oke. Pan, Oke, iya, tinggal. Udah ngalewet kopi. Kopi bisa. Mangga, iya anu neng. Ini bapak goreng pisang. Neng mah black. Kumaha ieu teh tuh ambu? Naha ieu black kopi, sareng jeung banana crispy nah sarua jeung kopi jeung pisang. Abi mah tak pesan aja black kopi. Di bere ingat tuh. Ari borak, orangnya kan ke black. Kan sarua lokina tuh itu jeung naon bedana? Naon bentana ieu jeung itu? Itu teh namina itu mah kopi Sunda. Mantap. Upama ieu mah nganggo bahasa linggis, itu mah Sunda. Tak sami. Black kopi naon coba hartosna. Black hidung. Ya, hari itu naon? Kopi hidung. Nah, ieu kopi ieu. Black kopi ieu teh neng pa 25.000. Hari itu kopi hidung. Kopi hidung 5.000. Naha, mani beda-beda teuing, harga teh jauh-jauh teuing, naha beda teuing
euy sarua keneh. Ieu mah neng kumargi seratana ieu mah nganggo bahasa Inggris. Ari itu mah Sunda asli. Nyaho kitu mah geus we pesanna kopi hideung atuh. Jantan Tong ieu bisa tos ngoreng. tapi kopina sami. Tapi neng mah milihna tadi ieu jantan neng mah kedah mayar teh anu Nya kebae lah kebae. Kalau duit tah bae we lah ada di eueut we. tapi kan neng mah keren. Ari itu mah kolot pisan. Nuhun bias. Tek di eueut we di atas pesannya. Nuhun. Kopi mantap. Si Akang pantesan pesen kopi hideung da murah. Pisang goreng juga mantap. Di eueut. Matakna ece. Ai pesen teh. Nu jelas-jelas we. Pisang goreng, kopi hidung, ulah make nu ada ringgis. Sudah tadi naon tadi teh? Black coffee. Terus hiji deui naon? Banana. Aduh, ini geus tinggal di keladian. Nah dibuka. Benih kana ieu. Pisang goreng, kopi Biasa hidung. udah atos lain nama. Kema kapayuna meureunnan ku ningali-ningali heula nya. Kebelah da eueuh mah seratos dan bae. Tapi eueuh we. Ya eueuh kurang. Hapunten kasadaya pamiarsa.